perkara anu gampang sanes. Da urang mah sok sanajan kolot da masih kan budak. Itu ya. Urang mah punten. Mun teh mah ibadah teh wajar. Lamun urang jiga budak hayang dipuji mimiti mah keun bae da. Murang kali ibu teh hayang meser eta, hayang meser bawang, neng geulis ka dieu. Iya, maaf. Disebut geulis da budak datang, disebut geulis. Ujang Asep ka dieu nyampeun. Dipuji. Lamun teu dipuji moal nyampeurkeun. Pan aya kapikeun kaina aya jamin nu hayang dipuji we, datang pejabat ka dieu. Wah, sebutkeun. Lamun dipuji mere duit. Tah kitu dibuat kitu. Hayang dipuji we, berarti budakeun keneh. Dina ibadah oke kurang kitu teh. Mimiti ibadah mah mangga. Da keur diajar da budakeun teh urang mah. Mimiti ibadah mah. Mimiti ka pangajian, boga tiung anyar, boga mukena anyar, mangga. Gaduh emas anyar reuncem, cana ka pangaosan. Mimiti mah yang nembongkeun ka boga. Tapi eta teh ulah eureun. Teras istiqomah maosna, istiqomah salatna, hayang kapuji oge. Lami-lami Allah masihan ikhlas. Jadi ikhlas mah hadiah. Jika miceun kabotan kahampangan, ibu anu niat dahar badag ngarah kaluarna gede anu kitu daya. Tuh niat. Tuang we sing sageung. Ge bijil sakumaha mestina kitu nya. Ibadat istiqomah kana teras ibadah. Seueur kana ibadah teh. Rajinkeun ibadah istiqomahkeun. Engke ge urang bakal dipasihan ikhlasna ku Gusti Allah. Khusuk ge sami. Pan urang hayang khusuk. Ibu teh hayang khusuk tepikeun ka peureum-peureum. Allah hayang khusuk dipeureum-peureum poekan lampu teh. Da hayang khusuk teh gitu nya. Da moal datang khusuk. Cuk batur kudu apal terjemah hayang khusuk teh diapalkeun terjemahna. Apal surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allahu akbar. Apakah kamu tahu tentang tentara gajah? Cek dina otak kurang ieu ti gajah nabi kang kana pijalu. Dapat dipikir itu khusuk da ieu. Jadi ku apal terjemah teu ngajamin urang bisa khusuk. Sabab khusuk mah hadiah sami jeung ikhlas. Hadiah ti Gusti Allah. Nalika urang tos istiqomah dina ibadah dipasihan ikhlasna, dipasihan khusukna. Upami urang dina ibadah can bisa ikhlas, hati-hati urang bisi dicabut nikmat ti Gusti Allah. Kanikmatan ti Gusti Allah. Teh kulantaran urang teu ikhlas. Ibadahna lain karena Allah tapi karena haliah dunia. Eta